Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Yusannu disunnahkeun raf'ul yadaini ngangkat dua leungeun fi arba'ati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat ingda takbiratil ihrami tegasna hiji dina nalika takbiratul ihram wa ingdar ruku'i jeung kadua dina nalika ruku wa ingdal i'tidali jeung katilu dina nalika i'tidal wa ingdal qiyami jeung kaopat dina nalika cengkat minat tasyahhudil awwali dina tasyahud anu mimiti. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutus sujudi ari pirang-pirang syaratna sujud sab'atun eta aya 7. Ayas juda tegasna hiji sujud jalma ala sab'ati a'doin netepan kana 7 pirang-pirang anggota. Wa antakuna jeung kaduana aya naon jabhatuhu tarangna si jalma maksupatan eta anu kabuka. Wa tahamulu jeung katilu ngaberatkeun jalma birosihi ku sirahna itu jalma. Wa adamul huwi jeung kaopat ulah condong li ghairihi pikeun liana sujud. Wa alla yasjuda jeung kalimana ulah sujud jalma ala syai'in kana luhureun perkara yataharraku anu usik itu perkara biharokatihi ku usikna itu jalma. Waratifa'u asa pilihi jeung kagenepna ngaluhurkeun pirang-pirang handapna si jalma ala alihi kana pirang-pirang anu luhurna ti itu jalma. Wattuma ninatu jeung ari katujuh tumaninah pihi dina itu sujud. Khatimatun ari ieu eta hiji panutup. A'do usujudi ari pirang-pirang anggota sujud sab'atun eta aya 7. Al-jabhatu tegasna tarang wal butunu kafaini jeung jerona pirang-pirang tampah dua leungeun warukbatani jeung dua tuur wa butunu asabi'ir rijlaini jeung pirang-pirang jerona pirang-pirang ramo dua suku. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji wal ma'ab.